kalama lika goza summa kapa kodintama kago jati dip alipan min kulna aokilna bidomi fawa kasri haro. Idip kudu ngabuang anjeun alipan kana alif. Alif nu mana anu kudu dibuang teh min kulna aokilna alif nu aya dina lapad kulna jeung kilna. Kagozat ngabuang alif nu aya dina lapad kulna jeung kilna teh eueuh bedana saperti ngabuang alif nu aya dina lapad gozat. Nya kumaha cenah asalna gojat? Asalna gojat teh gojawat. Tukeurkeun wauna kana alif jadi gozat, buang we alifna jadi gozat. Asalna kulna oge owalna, tukeurkeun we wauna kana alif jadi kolna, buang alifna jadi kolna. Asalna kilna oge kayalna, tukeurkeun yana kana alif jadi kalna, buang alifna jadi kalna. Bidommi fa wa kasriha, domahkeun papiil lapad kolna, kasrahkeun papiil lapad kalna. Kolna jadi kulna, kalna jadi kilna. Artina ieu tadina kayalna. Nu munasabah kana iya mah harkat